ai bapak ayeuna sabaraha tahun anu ayeuna nya lain bapak anu Yuswa 70 tahun 70 tahun teh geus sebar kali nikah tah 13 ka 14 Hah? anu ieu bapak usia 17 geus kawin ayeuna 13 kali sabaraha 14 kan 14 kali karo ieu Masya Allah nu kaji tahu sabaraha tahun 8 nikah teh bapak ke umur sabaraha tahun bayang gak 52 tuh keluar sekolah we eta mah adu-adu lah oh tuh nu kadua parawan baheula Rana oh menang Rana menang Rana jadi bapak baheula bujang menang Rana rugi tah nu kadua Parawan menang parawan umur sabaraha tahun 17 tahun oh nu katilu nu katilu Rana deui menang Rana deui oh nu kaopat Parawan deui oh nu kahiji urang mana Batur Salmur di Pasir Nangka desa nu kadua Jampang urang Jampang nu katilu urang Majalengka nu kaopat urang desa Wangun Sari nu kalima Rana parawan Rana menang liun urang mana urang itu desa Rancasengang dulu nu kagenap urang Cimahi nu kadalapan nah katujuh urang itu Kadupanak nu kadalapan urang dieu desa Weninggali dulu nu kasalapan urang desa Mekarwangi nu kasapuluh urang si itu Cibangu nu kasabelas urang Bonyot 14 17 13 urang Situ Sumur 14 Sumi urang Bali Gede jadi bapak salila ieu teh geus kawin teh 14 kali aduh Masya Allah sabarenya budak tina 14 teh 5 5 nya nggak 5 alhamdulillah nya ada bapak anak itu gagahnya boga budak sampai ka 14 lima teh titilu bibit anu tilu 2 bibit yeu 2 sabibit Umi jadi jelas mah bapak mah kawin mah geus 14 kali nya hadenya ngaderih dia ya nu saminggu anu ka saminggu lain sampai ka kitu naon elmuna tapa hayang bisa kawin minang gitu ada duit jeung kawani merenya Pak kawani pamang namanya lain kudu duit deui nya baheula masyarakat cenah gawe tuh boga gawe di bangunan boga dunungan heuh bapak pemborong nya paman pemborong mun meunang duit pake kawin nya da hari tamat udah panang ieu nu penting mah aya model urang keur diuk ge dina warung awewe teh kuat aya meureun 100 meter mah teh oleh muril ieu teh cenah aya ieu Pak aya elmuna naon teh bisa baheula mah da di usiana ieu we tos teu aya ini oh gitu tapi enak aya cerita yang kawin deui gitu henteu nya cukup 14 nya cukup nya 14 bukan ade Pak mantap Pak sampai ke 14 kawin gitu nya jarang Pak tah laki-laki anu sampai ke 14 kawin gitu mantap Pak ya Pak anehnya ya lain anehnya nah ari kolot Pak katanya lamun kamu suka yang mau bedau wae gitu nah biasa we di tempat dia mengalas dulu udah kadek kita jadi pada kita lain ke bapak nyingsiunan ya sana atau bapak keamanan bisa aya anu gitu lain namanya lain lain kerja diri namanya sana sih mau biasa warna tegaduh dulu atau di ke kebun aja dulu di kadek dulu maklum di kampung aja lah gitu jadi tara nanti itu mah geus jadi lamun teu mau pada waktu merasa asa tolengas tolengas